Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Dara Alma di kelas 11 IPS 5 bade ngadugikeun biantara anu judulna Hari Kemerdekaan. Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. Kalawan kesempatan isuk anu cerah ieu, hayu urang curahkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Margi dina kesempatan ieu urang bangsa Indonesia tiasa pangemut dinten pahlawan, benerna kaping 10 November 2020. Gampil mudah-mudahan dina mengpel ieu urang sok ngeling serta ngajenang panghareupan para pahlawan anu tos gugur miheulaan urang demi bangsa Indonesia anu tercinta. Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. Minangka bangsa Indonesia kuduna terang sajarah lika-liku perjuangan bangsa kanggo nyingkahkeun para panjajah anu ngawasa di Indonesia. Perjuangan ieu napakna abot pisan dirasakeun. Margi nyawa anu ngarobah kaayaan taruhan bercucuran getih ngamandikeun getih di medan perang kanggo ngamerdekaan Indonesia. Wargi-wargi salemah cai Indonesia anu tercinta. Kiwari urang kantun ngarasakeun raosna cicing di negara anu tos ngalawan perdamaian. Sarta ieu sadaya mustahil kabirungunan. Kitu kaayaan perjuangan anu kiat. Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. Saban ping 10 November urang bangsa Indonesia kudu inget balik bangsa anu kapungkur nasib bangsa urang. Urang emut balik perjuangan pahlawan sarta ulah hirap urang ngungkapkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Margi nikmat anu kaetang diloba dihujankeun ka bangsa urang. Nyaeta mangrupa kemenangan kanggo ngarebut lemah cai Indonesia anu tos kawasa para pangjajah. Wargi-wargi sabangsa salemah cai Indonesia anu tercinta. Menangkeun tempat anu bingah di sisina. Gampil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sok masihan kakiatan medal arsastra batin ka pamimpin urang anu kitu tangguh dina mangpah kamakmuran rahayatna. Gampil mudah-mudahan bangsa Indonesia jaya salamina. Damai, tenang, aman, sentosa. Gampil mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ti mara bahaya. Gampil mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sok merenda perjuangan pamimpin urang sarta ngabales minangka amalan soleh kalawan pahala anu balipat-lipat di akhirat jaga. Kitu biantara urang manawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.